warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing, wilujeng patepang deui sareng Bapak dina pangajaran basa Sunda kelas genep dibikeun secara virtual. Insyaallah dina waktos ieu Bapak bade ngaduikeun materi-materina alhamdulillah tos diaos ayeuna urang kawitan pengajaran bahasa Sunda ieu basmalah sami-sami. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimah pananya. Kalimah pananya kalimah anu isina mangrupa pertanyaan-pertanyaan. Ari tujuan dina kalimat pananya nyaeta pikeun neangan jawaban, nuliskeun jawaban-jawaban atanapi tiasa mengungkapkeun jawaban-jawaban tina pertanyaan-pertanyaan. Ciri-ciri umum tina kalimah pananya nu kahiji ngagunakeun kecap pananya, anu kadua tangtos diakhiri ku tanda tanya. Anu urang bahas ayeuna sami-sami nyaeta kecap-kecap pananya di bahasa Sunda. Anu kahiji kecap pananya saha, kusaha, disaha, tisaha, kasaha. Anu kadua kecap pananya mana, mana, nu mana, di mana, kamana, di mana. Saterasna kecap pananya naon, naon, kunaon atanapi naon sababna. Kumaha, kumaha. Teras anu saterasna sabaraha. Terakhir iraha. Nah, ayeuna ku Bapak urang dijelaskeun fungsi-fungsina. Pananya saha. Pananya saha dibagi-bagi. Aya saha, kusaha, tisaha, kasaha. Sadayana eta fungsina pikeun gunana teh pikeun nanyakeun jalma, pangeran atanapi malaikat. Contohna kecap pananya tina saha. Saha anu boga kandang ieu? Kusaha anak sirengge dipiarana? Endog ieu teh ti saha? Ieu masihan kurupuk teh kasaha? Ayeuna kecap pananya mana. Ieu kecap gunana pikeun nanyakeun pilihan. Contohna, nu mana anak ayam sirengge teh? Ayeuna mana, ti mana, ka mana, di mana anu fungsina pikeun nanyakeun tempat, tempat asal, tempat tujuan. Contoh kalimatna, di mana hidup Arulin teh? Pak Ade bade teras ka mana? Di mana Mida ngajarna? Naon. Naon nanyakeun pikeun hal atanapi barang atanapi tututuhan. Contohna, naon ari parabna sapi teh? Kunaon? Naon sababna? Eta mah kalimah pananya, kecap pananya anu
fungsina anu gunana nanyakeun sabab atawa kalakuan. Contohna kunaon sababna endog teh temegar, kumaha mida ayeuna kabarna, sabaraha fungsina gunana pikeun nanyakeun harga, jumlah, jeung bilangan. Contoh kalimatna sabaraha endog sakilo teh hargana, iraha nanyakeun perihal waktu. Contohna iraha ieu corona teh berat. Nah, eta contoh-contoh atenapi fungsi-fungsi kalimah pananya, kecap pananya, sareng contoh-contohna.